Saja, lima saja, oh, saja. Raos, raos. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Bersabar taat pada Allah, menjaga keikhlasannya. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmatnya. Setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali di channelnya Kang Barok Official, sahabat ya. Ini saya sedang berada di Kampung Cisugi, ini kelurahan ya, Kelurahan Sukamelang, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Indonesia, sahabat ya. Dan di sini saya lagi di acara pernikahan adat Sunda, dan ini lagi menyaksikan meliput pabetot-betot bakakak ya. Ini sehabis suap lingkung tadi, sahabat ya, dan akan juga menggelar acara selanjutnya tradisi-tradisi adat Sunda di acara pernikahan ini, sahabat ya, yang mungkin kebanyakan ini di tradisi adat Sunda di pernikahan suka digunakan ya. Oke, seperti apa keseruannya? Simak terus video ini. Iya, raja itu salin gitu ya. Iya, ayo disuruh. Iya. Uang keduaan ya, cepeng teh dua pandangan ya. Nah, gitu dua pandangan, cepeng dua pandangan, tak tak langsung tak tak teteh anak siap. Digegel ya ceker keduaan siap. Kedah karaos ya keduaan hiji, kedua, tilu, gegel. Jadi mas, tahan saja, lima saja, saja. Karaos, karaos. Alit ini tapi raus ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ada teh urang lungsuh heula tadi ya dituntun teteh ngomong. Ade ulah jika MC pemajikan sekali di pasar ya bikin kapoho gitu. Nah, paling dia sadacan sawer urang bantayan heula teh sawisnya punya sepados jongjong gitu ya mas atau sawer. Ada teh ada gila ini papayun wah bantayan wah. Bapak Ibu, kadang warga sedaya dina deungeut ayeuna urang teraskeun ieu aya turun bantayan heula nya. Ieu teh wajib teteh teh sunat-sunat acan ya. Malihan mah teu dilaksanakeun oge teu janten dosa, tapi intina mah urang mulungan elmuna naon nya dina deungeut ayeuna pepelingkeun panganten baru sareng para panganten bari nu aya di dieu. Mudah-mudahan rumah tanggana awe turut-turut sauyeunan. Dinu anu munggaran di dieu aya meuleun harupat ya. Mohon tos disayugikeun 2 rupiah teh aya nyerek kawungnya harupat, aya oge harupat Cina gitunya alias lilin 5 Mas Sami.
Ada peribahasa orang Sunda mengatakan ulah getas harupateun. Artina ulah babarian kahiji, ulah babari mutuskeun naon? Mutuskeun perkara pokoknya mah harus diselesaikan berdua ya. Jangan sampai ada yang ikut campur, dan masalah itu harus diselesaikan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkat. Ya, amin ya. Salajengna ieu aya harupat. Sok bade teman we ge sami nya Bu ya. Nah, gitu. Kunaon cenah ini masuk dikitos kulilin sanes milere praktis gitu nya, tapi intina mah makna sami gitu. Gitu. Anu kahiji cenah ieu teh diajar. Tos sok di supaya seras burung ditonggengkeun harupatna tah gitu. Nu kahiji diajar nonggengkeun harupat. Cenah ieu teh aya simbolna kitu nya. Tadi teh ulah gegas harupateun. Aya teh ieu aya seuneu nya. Aya dua lambang seuneu teh, hiji lambang amarah, dua lambang cahaya. Lambang cahaya semoga teh menjadi satu-satunya cahaya untuk AA atau dengan cahaya-cahaya lainnya. Karena biasanya rumput tetangga cenah sok lebih hijau. Tong kabebat betul. Siap. Angkatkeun culagetkeun, diculagetkeun. Gitu. Dicepeng dua panangan. Teteh cepeng dua panangan teh. Ayeuna urang diajar permonyongan. Teteh monyong sakumaha teh? Monyong sakumaha? Bisi leuwas manggih nu monyong eta teh salaki jeung pamajik. Sok monyong heula. Tiup kuduaan. Aduh panas adi mas cenah. Seuneu teh panas kikideuna kurang kudu dikadali. Ieu tos ditiup hurung keneh nya. Atuh ieu teh simbol di mana-mana teteh keur pada ambek kudu bisa ditiiskeun teh dicepeng tendina. Sok harupatna asupkeun. Huluna lap hap angkat angkat baseuh muntos baseuh atos durasi kumaha jeung teteh eta mah nya. Siap. Potongkeun eta harupatna kuduaan hiji, dua, tilu. Baletok. Terus pegatkeun. Terus pegatkeun. Kieu nya tah ieu teh gambaran rumah tangga keur nafsu amarah teh siga kieu nu bikin kapegat. Sambungkeun deui teh. Bisa ngahuleung ya. Tah kitu deui rumah tangga teh. Ulah siga ieu harupat bisa nyambung deui tapi bakal aya tapakna. Niatkeun teh ayeuna rumah tangga teh sakali saumur hirup. Sok alungkeun ka pangkat beleuwer. Punten nya ibu da teh hiji tong ditingali keun mae betul. Tong alungkeun we hiji, dua, tilu beleuwer. Artina masalah nu geus ulah ditingali deui nya. Tong sok ningali ka tukang nya. Artina diguar eta bahan dipaseaeun teh. Kitu nya. Salajengna aya endog. Ieu di ditu namina naon endog. Teh di dieu namina endog. Endog teh ieu teh bakal sumsum, bakal daging, bakal tulang, bakal embrio. Doana mudah-mudahan ajeng teteh enggal-enggal dipaparin turunan anu soleh solehah. Amin ya. Iya kunaon cenah Dimas dipalasdikan. Ini sesuai dengan program pemerintah, punya anak cukup dua. Oma teteh keun bae rek rawai anak we 12 kitu nya teu naon. Ulahnya di konsep rumah tangga teh lieur kitu nya. Tah, ieu jalankeun program eta kitu nya dikendalikan. Entong loba teuing loba teuing ulah saeutik teuing ulahnya. Teteh ieu namina endog. Ieu endog ieu teh tampi Nah, ayeuna pasihkeun endog si kasih teteh. Tampi teh dirawat dengan baik. Sok ayeuna sidak ku dihandap. Gitu simpen teh endog si di handap. Gitu. Cicing aman ninggali ka luhur Kiceup kitu mah aya cak-cak itu hiji gitu nya. Buka selopna tah gitu. Teteh dibantos teh. Ya, ulun aya ini jempol urang segala heran. Gitu spektakuler gitu nya. Cenah lamun pangantin ki gede jempolna, hidung sukuhna cenah gede. Naonna? Etana gede teh gede teh. Milik jeung rezekina. Amin. Olah geus siap-siap ya. Teh singsakeun lancingan si sakedik. Cicing amat tong sok cingsak calana urusan pamajikan eta mah nya. Cepeng tuurna teh. Nah, gitu. Jempol mana jempol kana tarang si teteh taar gitu. Kahalangan sigareun bae nya. Eta endog ditincak nya. Bari ngaheujeun. Ai panganten baru mah kudu loba gaya, rek gaya Bima. Ieu mah dibere we ku MC2 nya, rek gaya Bima, rek gaya Arjuna.
Bima kayak Bima ngager masih dari bari diticak endognya nya siap Ya. hiji 2 3 aing ngagerem geus endogna tadi diticak berikan deui nya siap itu mah 2 nya cacak-cacak dipalastikan kucrat-acret kemana-mana mata MC seprodang ngejauhan nah, siap teh diwasuh teh nah gitu jempol si AA sing seueur eta mah caina jangan tos baseuh tos ayeuna elap ku tisu sok kitu ku tisu ayeuna wios ke tisu Kayak wengi. ke wengi bisi kabareng dudut we spray jeung sarung bantal ya Jalan gitu. hah kade ulah ku lap dapur titip ieu mah titip nu geus-geus ge cacabeun ya tos teteh tos lancingan si Al leres tos tong singsat-singsatnya nyerahkeun ka bangkiku kitu sok dijungjungkeun dibantos itu heula kepasangkeun heula mun ripuh ya MC siap dijungjungkeun tah kitu alhamdulillah so sweet Salahnya kena. disebutkan hayang deui bisi aya nu ngarekam hubungan deket teteh anu katilu ieu aya bubuskeun kendi ieu namina di dieu naon teh kendi di segala herang namina kendi ini berisi air karena menurut ilmu IPA air itu menyesuaikan dengan tempatnya diasupkeun kana kendi sida kendi diasupkeun kana ember siga ember diasupkeun ke gelas siga gelas diasupkeun ke mana wae cai mah bakal ditutupkeun kana wadah amin ya teteh kalau diibaratkan ini ada peribahasa orang Sunda mengatakan pindah cai pindah tampian ya artinya AA jeung teteh harus bisa beradaptasi anu kahiji beradaptasi jeung naon jeung adat masing-masing geus rumah tangga mah kapanggih gorengna teteh kapanggih gorengna AA kitu nya tah eta kudu diadaptasi omah ulah rek diumbar keluar kitu deui adat kulawarga teteh kudu apal adat kulawarga AA kudu apal adat kulawarga teteh gitu tah lamun diibaratkeun masalah ieu kendi kudu dipeupes memecahkan masalah dalam rumah tangga itu banyak seninya gitu nya nu kahiji kumaha ieu mah MC we nyobaan ya AA teteh tak ieu jeung tak ieu adat malik kapalih ditu abdi nu pindah nah artinya kalau ada masalah apapun orang tua jangan sampai tahu nya komo diupload ke medsos omat ulah gitu nya yang kedua AA ini mau dipecahkan ya AA rek nyepeng naonna hah naonna cenah oh bujurna bujur sok apa bujur sok cepengan eta dua pandangan teteh nyepeng naonna kulonna eta cepengan usap-usap eta bujurkeun dia usap kasap kasap cenah digurut dia di mana-mana penting manggih nu kasap eta ge sarua ngaranna bujur kendi ya oke siap ieu kendi pada dipeupeskeun kitu nya lamun hiji kitu nya ieu seni dalam memecahkan masalah dalam rumah tangga pengkerang sepuh mama jeung bapak ulah nepikeun ka apal ngan mun teu boga beas WA mah beas beak dikirim kitu nya insyaallah hiji lamun hiji ya nya senina angkat ka luhur gitu dua turun ke handap tilu puter opat dipepes gitu deui teteh lamun dina hirup urang teh kudu ngalagu memecahkan masalah oke kudu ngalagu kumaha cenah laguna sakumaha halo tukang kacapi oke ayo tukang kacapi kapan siapa digoyang-goyang digoyang-goyang jeung nurut ya terus kan digeol-geol digeol-geol eta kendina digoyang-goyang kendina digeol-geol diangkat ka luhur dua ka handapkeun putar sehingga dia tenaga kejeratkan luar biasa ini ketik buatan segala ngerang ya sok sanajan bujurna beak huluna celegeun kene teteh peryogi hulunu ieu tenang teteh bakal manggih hulu nu sanesna nu bakal leuwih spektakulernya nih keur nini we yeun sok ampihan tah gitu
disebutkan ini cangker kene itu dah cap ayeuna urang teruskeun kana acara sadayana ya sawer panganten teteh mangga calik di paling dia